semester hiji kamar PKL Kosraos sudah ada mulai diajarnya IPK kelas sosialisasi di sekolah. Materina kanggo kelas 12 semester hiji aya 2 bab. Kahiji ngenaan adat istiadat, anu kaduana carita wayang. Kahubungan adat istiadat urang Sunda mah henteu poho kana adat istiadat. Cobi naron, naon hartina adat istiadat? Rep pani adat istiadat. Naon sakali? Adat istiadat. Nyambut terang adat istiadat kebiasaan anu dilakukan urang Sunda. Contohna make iket, apa iket? Iket teh tutup wadah atau bahasa Sunda wadahulu. Wadahulu. Eta teh adat istiadat. Ai urang musliman naon? Make kopiah, istri, ieu mah adat istiadat di jalma kewajiban jadi ngajaga mahkota rambutna. Tapi di bahasa Sunda mah adat istiadat teh kudu dilestarikan. Contoh, kelas 12 ayeuna perjalanan paling aya kurang leuwih 5 bulan deui. Sageus lulus engke tangkuna aya anu BMWT, anu BMWT bekerja. Digawe ke bahasa Sundana. Melanjutkan teh teruskeun. Lain mobilnya. Di dieu wira usaha anu boga kamampu. Tah salah sahijina pelajaran di pedayana adat istiadat. Nalika aya siswa anu siswa ataupun siswi anu bakal ngalanjutkeun aya nu nikah. Tah ke dina upacara adat pernikahan teh loba adat istiadat anu biasa diayakeun ku coy bulurek atau hajat. Contoh, dina pernikahan ijab kabul aya adat istiadat sok bawaan atau naon nu dimake di wadahan teh nanti tanggeyan. Naon deui istilahna? Baju ditanggeui dibungkus. Sepatu dibungkus. Cincin mah dibungkus. Souvenir atau naon istilahna? Cik mah nya. Seserahan teh adat istiadat. Aya nu mawa anu boga, lamun teu boga kudu dibawa kan. Lalaki siga iksan era lamun nikah teu bawa satanggeun. Kan, makanya kudu digawe nya. Sudah digawe. Amin. Tah eta tetanggeun teh adat istiadat. Punten aya jeroan awewe, aya jeroan lalaki dihijikeun dirinya. Tuluy naon? Nalika panganten lalaki asup disambut ku kolosna jeung calon pangantena. Awewe nama disebutkeun heula, lalakina diterima lindung bapana. Tah adat istiadat teh nalika datang aya pengalungan bunga di pongkolongan kembang. Kembang naon? Melati seungitna teh seungit melati di calon panganten istri sareng-renganan. Kayak itu pengalaman kurang lebih 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun belakang ngalaman menceritakan ke bapak. Tuluy, nalika di kongkorongan dicarikeun sadaya rombongan ti lalaki teh. Aya anu ngatur acara ngaranna MC, master seremonial. Atau bahasa Inggrisna eta, bahasa Sundana mah panata acara, bahasa Indonesiana pembawa acara. Eta nu muka acara jeung nutup acara anak panata acara. Dibacakan rutuyan acarana, turun ke aya acara ijab kabul. Ijab kabul mah lain adat istiadat, tapi sah henteuna nikah. Pernah diajar ijab kabul?
Engke kelas 12 pelajaran KBP aya pelajaran praktek ngeunaan nikah pas udah karame. Tangke Pak Ahmad, Pak Sofyan di guru PABB enggak? Pak Sofyan engke aya praktek pembelajaran ijab kabul antara laki jeung awewe, istri jeung pamegat. Tah, balik teh dina upacara adat istiadat, lamun geus ijab kabul biasana panganten lalaki jeung awewe aya upacara adat. Hiji anu diaur beasmone ngaranna naon? Nyawer. Nyawer teh kebiasaan orang Sunda. Di antarana anu nyawer naon bae teh? Di jerona aya naon bae? Koin, duit receh, permen, beah, mandi. Koin, beah, naon? Cek sama makanan, bener tuh. Mana makanan diurutkan ya, duit, beah, koneng. Biasanya di keretan, diieukeun jawab terus aya kembang duit anu dikarungan ngaranna teh kandut undang kandut kata naon kata teh ta eta teh adat istiadat cenah eta kandut undang teh teu meunang dikamanganakeun mun dieu mah inung bapana jangan mulai hidup baru teh kudu boga bekal. Tak salah sayidina eta upacara adat. Hiji, dua, tilu. Dina upacara adat atau adat istiadat aya nyerek teh eta adat istiadat simbol. Nalika rumah tangga lalaki jeung awewe pasti bakal aya pagetek jeung jauh. Pasti sok aya kecemburuan. Lalakina membajeun awewe babaturanna awewe jeung lalakina. Tuluy aya papasehan. Tah eta padat ngaranna meuleum harupat. Nyere harupat dibeulem kurung lamun seuneu hurung kira-kira pareuna kumaha? Pareuna kumaha tuh? Lamun harupat nyere pareun huruf pareuna dikumakeun. Kumakeun di pareuna cara kumaha nyere hurung ya. Diasupkeun kana cai. Siga jualannya caina eta teh dina kendi asupkeun huruf teh jos. Punten ya gara-gara asupkeun ka kendi jos. Seuneu anu hurung diangkat teh geus pareum. Eta teh simbol lamun pamegat ambek jeung salaki neng kakana. Jadi edukasinya sok lakukeun lesah. Punten sayang jot artina ngalakukeun hubungan suami istri. Cager duanana. Emosi sakumaha mun punten ya. Tos ngalakukeun kewajiban suami istri jadi cager. Jadi dia lamun lalaki keur amet bawa ka kamar. Ayo gusur. Oke. Nah, pernah. Tilu aya pabetot-betot bakakak. Cenah lamun meunang kakak hayang numpang badan awewe, rezekina awewe numpang badanna. Lamun lalaki. Tega adat istiadat. Tuluy panganten poe kahiji, poe isuk teh sok aya bela. Mencit hayang. Parawan aya non aya prawatenan hayang teh danten. Dipencit dagingna dibagikeun ka tetangga. Tah eta teh adat istiadat naon? Berarti keperawanana kebeunang ku suamina. Hak sah eta adat